Baraya emak teh boga kere anu kamari teh geuninganan daging tina kurban teh anu ku emak dipoe tuh tingali siga kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabe. Tahnya ieu daging kere teh ku emak ayeuna rek diasakan. Kusababan kere mah garing teu as oge jadi di dieu ku emak rek dikulub heula nya kerenana teh. Baraya lamun daging kurban dikere kieu mah sok awet berbulan-bulan. Nu penting poena pas cuaca keur panas-panasna. Jadi nana teh pan bakal garing sakali. Lamun garing sakali mah alus tah jiga kere anu emak bieu. Jadi ieu mah kerena oge moal aya penghunian. Nya baraya di dieu emak keur nyiapkeun heula bumbu ajang masak kerena. Nya sabenerna mah rek dipasak simpel we tuh tingali bumbuna oge kur bawang bodas, bawang beureum jeung cabe beureum. Terus bumbu ieu teh ku emak rek dicoper heula sakedeungnya baraya. Lamun dicoper pan jadina teh lembut henteu, gede henteu, pokona mah jadi bayangkang ninganan baraya. Yap ayeuna mah urang coper heula. Geus we cukup sakitu coperna mah da teu kudu lila-lila teuing. Sabaraha detikeun paling oge tuh tingali aduh Gusti abongnya cabe langsung batuk oho-ohoan. Tah ieu baraya nya tuh hasilna meunang nyoper teh. Geus we cukup sakieu oge dagingna geus asak baraya ayeuna urang beresihkeun heula. Urang piceun atuh caina meunang urut kulubanana teh. Ieu teh ngulubna lumayan lila. Soalna dagingna hayang sina hipu deui. Ameh teu kudu ngabebenyeng teh geuninganan baraya. Geus kabayang we pokona mah daging kere mah beda. Ieu daging anu menang ngagodog teh sabenerna mah katingali rada kurang beukah tapi keun bae we lah. Ieu mah urang asakan tah ieu urang gebruskeun heula cabe anu menang nyoper tadi. Osang-oseng we hungkul. Nya lebar kusabab dina copernana teh loba keneh cabe nu napel ayeuna urang caian heula di kungkurahan. Terus we urang gebruskeun ayeuna cai kungkurahanana teh kana katel. Osang-oseng we nepikeun ka asap. Ieu teh samemeh dagingna diasupkeun ayeuna urang bumbuan we heula nya baraya. Biasa we atuh bumba-bumbu sapertikeun uyah, pecin, penyedap rasa, gula. Pokona mah takaranana teh tergantung selera we eta mah nya. Dari emak mah menyesuaikan selera emak. Eta misda, amis lada. Keur mapan ieu teh cabe beureum hungkul. Jadi si lada teuing, matakna kudu rada loba gulana saeutik. Ieu teh tuh tingali baraya. Bumbu geus abus kabeh, ayeuna urang gebruskeun we daging kerenana teh. Geus kitu icip-icip heula rasana kurang naon nya kira-kira lah ieu mah kurang uyah saeutik jadi ieu teh rek diuyahan heula ku emak. Soalna asa amis teuing loba teuing meureun tadi mere gulana. Diuyahan mah pas bieu teh rasana geus asak oge ieu teh urang jahit yap baraya ayeuna mah geus teu kuat lapar pisan komo ningali ieu sambel kere kitu naon ngaranana teh lah ieu mah pokona mah kieu we lah teu puguh judul oge ayeuna mah urang nyokot piring urang mawa sanguna aslina geus kukurubukan pangna mah minangkanana teh geus 2 tahun meureun mah teh teu ngere ongkoh meunangnana oge saeutik boro-boro dikere. Tapi alhamdulillah geuning ari tahun ayeuna mah tah ieu aya jang ngere meureun jadi 2 kalieun ngasakan mah baraya. Pokona mah aya keneh lah jang sakalieun atawa 2 kalieun deui ngasakan urang awet-awet pokona mah. Ti tadi ngocoblak teu nyaho geuning emak teh ieu geus cacamuilan kieu geus wol-wol kana sangu. Saking ku lapar jeung excited ieu teh hayang dahar jeung nu kieu. Meuni nyaan tingali baraya nya saha nu kabita yap pokona mah mantap tuh tingali dibanyur deui ku cai cabeana teh. Asli pokona mah ieu mah enak endul surendul tak kendul pokona mah. Sadahar jeung daging tong poho meungpeung kaparengan boga gedang ayeuna urang cuci mulut make gedang. Ngameh tiis beuteung apanan. Cocok pisan baraya ieu mah. Ari emak mah pulang ngadahar dagingnya ti kamari ge kadang-kadang ajang niiskeun beuteungna teh aya bonteng nya ku bonteng, aya tomat nya ku tomat. Ari ayeuna mah kaparengan aya gedang baraya. Pokona mah mantap pisan. Masya Allah, alhamdulillah pokona mah nikmat mana yang kau dustakan ieu mah.